para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'an hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian. Berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot. Barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot. Geus kolot kan rero. Kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres salat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai, udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya, Kiai udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, tilu poe berturut-turut nyana ngomong gitu deh. Akhirnya cakokolot diri dia ya goblok ya budak ya. Hayang jadi imam nu aya di digeser kunyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing ka leuh. Pijang. Bener bae kaopat peuting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peuting. Kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampiling. Kabur loh, jangan ada di sini. Bukan begitu. Ini kiai tua ini udah enggak sah, bacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang, mabur sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kiai tuh. Jangan balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bareng sabede kieu. Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai. Mangkaning kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa. Ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dia. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirnya ngaladen ka guruna. Nah, kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macul. Beres macul sasawah gali empang. Tas gagali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh. Aing disiksa ku guru. Barang keur ngeujeuna ngomong gitu tak keur disiksa. Ku guru deui tampili goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun tah bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu Sholat maghrib, sholli fardal maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing. Lamun di dieu bae aing ya atuh 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di itu kok goblok sia. Salat kos kitu.
siapa paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ubus ya sholat ya yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara sholat kos itu tak ilah. Oh berarti guru nyahuan balik deh isukna macul deh terus nyen empang deh geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deh geus mudahin rada lilis kita manggulan kayu kebelah ditu ketika di panggulan deui kiai blon saknya ieu ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai jager bae sia ka aing nyebut bolon. Nah iyalah kakarak sadar jana Masya Allah ieu kiai nyahoan bae cek jana ieu ka hate aing sakakaler nyaho ka kidul nyaho. Nah inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh di kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kade ka mau di perjalanan ka aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu aya 200 santri teh eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku Syekh Nawawi lah boga pikiran di dinya bisa ngaji can pugus ya hate aing ka nyahoan ih kakara ge ngagerentes doang ka nyahoan ye. Saya juga tahu Haji Asba artinya ada pengen ya. Pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh, kajahoan. Nah, ya si murid 2 tahun dari mulai kuari Masya Allah. Orang guru lain semata-mata ngaji nahu doang, ngaji alat, ngaji fikih. Iya orang penting nama ya Allah ya Rabbi mulai kuari dibersihan hati tina takabur tina ujub tina ria tina hasud geus kuari geus geunah salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam manusia kan begitu salatnya macam-macam tukang karung ka karung tukang bebek ka bebek salat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin tukang bebek makan gitu tukang gabah gitu kayaknya tukang sayur. Nah lamun geus beres bersih salatkan ka Allah. Nah ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapi ka Allah pikeun ria pikeun ujub pikeun takabur pikeun hasud picen hubul hubul mal hubur riasa lempeng ngaji baik ibadah ke Allah 2 tahun geus bagus 3 tahun geus lempeng mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna sia kuari beusi dek balik mentena naon ka ditu magahan ngaji di lembur lah embung lah kiai dek di dieu bae kamari mah sia geus hayang di imah kuari mah pan hayang di dieu nikmat ibadah ka Allah orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah henteu kudu di Madinah ja Allah nama eta keneh bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta keneh ngaganjarna nu deuk nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili saurang ge moal aya nu nampili pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung kiai kolot teh Maghrib milu salat babacaanana eta keneh kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa
sapoe, 2 poe, 3 poe. Ditanya ke Kiai Kolot, "Ceng, Aisyah di mana?" "Abdi urang dieu keneh." "Ke, siapa santren di mana?" "Beja di anu, di Kiai anu." "Masya Allah, Ceng." "Ulah kamu mananya Cengnya?" "Kunaon?" "Ke isuk mah Aceng imaman." "Ih ulah." "Henteu abah ieu geus kurang pati sehat, coba Aceng imaman ke isuk mah." "Ih, henteu mak kiai bae kiai." "Henteu Aceng coba pangimamankeun ieu masjid." Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya Aceng geus kawin tah encan?" "Encan." "Mus aya niatan kawin?" "Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu daekeun ka kula tuh." Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Gua wirid dah. Emangnya gua nggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu kuari mah teu. Nah, kuari mah kan teu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki. Cekal. Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Titip pula laki. Udah tidur ya tenang dong. Di toilet. Kenapa? Besi aya RT, besi aya RT RW hudang keneh. Coba dideuleuh heula kabeh. Enggak ada. Pareuman lampu, pareuman trek. Dempet. Begitu dek dipeluk. Allah besi neuleukeun. Wih iya ya. Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunah. Izin ka Allah. Allah meneuleukeun bae urang duaan kieu Allah neuleukeun. Ya Allah. Coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys. Belah sini no. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun nyaho ka Allah mah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka kamana? Kajeun ku kumaha ge? Nah, ieu akhirna tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeusna kawin kakarak berpikirnya na masya Allah. Horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil. Tatadina teu bisa maca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa leutik. Tatadina teu bisa maca tafsir lantaran ditungtun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku ayana sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan.
sing hade jang balik urang nomor kedua teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas mantap tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia nukerkeun agama jeung dunia ulah harap bahwa agama bakal luhur hiji di lembur urang di daerah urang di negara urang bahkan di dunia lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah maka roh masa geusna keluar aya tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung saha itu Kiai Asba paeh saha itu Kiai Haji Bahri paeh saha itu Lurah Modar saha itu RT Koit saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh ditutupan kan kutane pocong urang dibuka ya subkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun pakai tataban plak 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 ya Allah tutup pakai tanah sapoe dua poe tilu poe empat poe lima poe seminggu ngagedean kan awak urang bekah 10 poe 15 poe mulai melentis tek jadi nanah getih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we dakan isuk pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe uyak di dia bilatung di dia bilatung awak kurang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih baju ge teu meunang salah sikat gigi ge teu meunang anu njore seetik woh segala rupa ieu diurusan awak urang saha poe sapoena diurusan dipandian diurusan gering seetik diobatan gering seetik diobatan horek isuk nama isuk bakal ku bilatung ingat bilatungan awak urang sagelis saha bintang film kubur bilatungan sagagah saha jenderal kubur bilatungan sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan nu diurusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia na ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah balik ka Allah aman awak mah di jero kubur beah ku bilatung tapi roh urang mah senang-senang nu bahaya urang ngurusan awak doang roh urang teu wauheun jeung Allah kafir misalna munafik misalna musyrik misalna atuh ieu roh urang kaluar teh teu wau jeung Allah nya disiksa nya awak acak-acak nah jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade urang bakal balik awak urang di urusan unggal poe tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12 nu paling hebat
rohna diurus, awakna diurus. Awakna diurus, jang salat, jang ibadah. Rohna diurus sampai talar Quran, sampai unggal peting zikir. Maut set kubur, awakna di jero kuburan, lamun awak kurang talar Quran moal waniin bilatung. Ulah talar Quran Yasin be, urang talar Yasin. Tapi talarnya beneran. Kubur. Surat Tabarok talar urang, Waqiah talar urang, kubur. Gali deui moal daekeun bilatung. Kamari kula katapuan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena perlebaran jalan masih beleger. Anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok. Kukula ditanya, itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu? Cuman ngajar ngejah doang. Alif jabar a, beja berba aba, beja berta, beja berba, ta jabar ta bata, mim jabar mata jabar ta mata, sin jaresia jabar yasia mata sia. Ngajar kos gitu doang. Cuman nyana lamun deuk sasare be maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah. Tas sakitu doang. Maut, kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali belegar kan. Geus pugu tah mah wali-wali Allah mah. Wali-wali Allah manu ahli Allah, lamun digali kuburanna masih belegar wajar. Ieu mah jelema biasa. Nah, mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare wae maca Tabarok. Aduh, Kiai. Baca Tabarok di mana tuh? Gatahlah Tabaroknya juga. Kalau enggak talar Tabarok Waqiah sama. Kalau enggak Waqiah mas Yasin. Yasin lagi panjang. Kalau Yasin enggak talar mah itu surat Kahfi. Oh, itu lagi. Mati saya mah baca surat itu. Nah, sekarang kalau pengen aman di kuburannya, baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya, inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya bacain inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja. Udah ngebet nih. 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh, Kiai kata inna anzalnya mah masih kebanyakan 7 kali mah. Emang lu mah blow on kali, nggak mau bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, Fatihah sekali. Cuman caranya begini. Allahu samad lam yalid walam yulad. 3 kali. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Falakin misal ma khalaqan tiup. Wa bil binnas wa likinna ilaina selesai. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bapak maju. Nah itu baca aja, insya Allah. Wah, kamu mau lanjut bacaan kos gitu, ya. Nah jadi urang ya pertemuan malam iya hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat, kudunya ho jalan jang ke akhirat, majlis salim pondok pesantren. Di samping urang geus nyaho jalan ngamal ke pengamalan anak memeh sare ari maca Yasin panjang teuing, Tabarok panjang teuing, Waqiah panjang teuing. Nah iyalah dibacaan falak kulhu 3, falak 3, nas 3. Maka ina anzalna lamun nguburkeun teh gelung sok gede kieu kan. Baca ina anzalna 7. Taruh di sini.
Inna anzalna taruh di sini. Itu hikmahnya apa? Karena waktu hidupnya nggak pernah baca inna anzalna, jadi batu aja tanah yang dibacain inna anzalna. Hikmahnya ada. Begitu malaikat datang ke belah dia, cek batu, ada apa sih malaikat? Mau nanya. Shhh, udah dijamin dah sama saya dah. Jangan tanya-tanya, ini saya udah dibaca inna anzalna 7 kali. Udah nggak ada jalan. Gak ada jalan buat ditanya. Pindah malaikat ke belah dia, aya deui batu. Dek naon malaikat? Dek nanya, "Shh, aya kula geus baca inna anzalna." Baca ka dia. Sampai ka dia geus ujang tanyaeun. Malaikat bingung kan ujang nanya. Ieu jawab inna anzalna ieu make batu bae make batu. Manjur. Batu gelung dibacaan diteuneun di kuburan. Ieu bakalna ieu nyana ngabela ka urang. Ya Allah ya Rabbi, iya batu kobo lamun dibaca ku urang. Nah iya kan lain lalagaan. Tah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu. Ganjel. Ulah dibacaan kieu deui. Beres teh ganjel. Mait. Entar malam lu datang ke Haji Pendia. Dijamin datang. Lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh. Besok anu paeh misalnya atau irhaba minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang syahir ka Haji Asba ya. Wah datang kucluk je. Ada apa lu siapa? Ini yang tadi saya dikubur. Ini ngapain ke sini? Ya mau ngajak Pak Kiai. Ye atuh masing-masing aja. Ya, pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah malam ieu sakaligus jang bahan renungan. Urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat. Amun urusan awak doang, awak bakal dikubur, tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah. Tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren. Siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah. Eta ge si ahli lamun bisa. Lamun teu bisa atuh si ahlina bakekeng kurang. Insyaallah ya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.